Anta syamsun, anta badrun. Ari hirup nu ayeuna moal bakal salilana upami seep waktuna disebut maut ngaranna disebut maut teh pisah tiraga kaluar arwah najan jalma gagah rongkah didinya mah kudu pasrah sabada arwah kaluar di tengah imah ngagelar kula warga cinggalewar bari ceuri kumandear kula warga nyeng cerikan si mayit di marandian terus dibungkus ku kapan geus beres disarolatan mayit nu meunang ngabedong ku tatangga digarotong dibawa ka sareng kedong nu hirup ukur barengong sabab maut eta lawang kabeh jalma bakal nyorang ti ayeuna kudu terang naon nu bakal kasorang di ruang ku taneuh beureum diidek teu eleum-eleum atuh bilatung jeung sireup kuri nyuh pake nyileunglem saberes mayit dikubur ditinggalkeun dulur-dulur hudang deui taya batur sieun keung palala